Tetes darah. Ya. Empotnya digangguin kan bapak gimana kita mati kulit itu. Ya. Itu gimana ini anak bapak. Bapak guru lah. Tak belum banget. Ayo benar tuh. Kita coba contoh tidak kan? Masalah. Ada nyarata. Lain berarti ngawang, lain berarti naon. Film deh, lain berarti drama. Lainnya newara lah. Emangnya. Jadi ente bisa diceritakan ke Pak Jauh nyata ini. Nyata. Makanya harapan jamaah, terutama kepala keluarga, oge pamajikan. Hei ka anakna teh kawe oge pada aya ngaharepkeun boga anak soleh. Tapi proses kasolehan nu diparabkeun oge ya jauh. Ya cukup dibawa marhaba bulu aja lah dijual ke para bola lah. Lila waktu. Eta mah sebagian eta mah. Ke proses nu diparabkeun salah mah. Gimana soleh? Yang berat berat. Kabudakna oge di papatahan teh mental. Mencari HP mah geus loba apa ya teh. Ini sok teh. Sok teh apa dibalukeun di kapal teh kan.